Duh, coba kamar yang mau di ACC ku abah ngajual sawah teh. Moal meureun aing nepi ka Lipuk ieu carana ieu. Ayeuna mah pan karasa ieu. Duit teh nyekel, kudu teu boga. Coba urang kokore heula ieu. Sugane manggihan duit. Wah, cuma di dia barangkal yo. Urang koreh teh aya duit ketinggalan di dia. Budak deket ke koreh. Ayo. Aduh, aing goblok gimana nya? Hei, goblok sia kalau ruas wae. Eta kenaon ngorehan pasir? Nah, duit aing. Urang aku udah duit di pasir. Eta keur naon ngorehan pasir? Siga ucing arek ngising wae. Dia heula. Yeh, ieu keur kokore digundukan. Oh, emang ayeuna digundukan? Oh nya sugan we aya banda kolot di dieu karuhun. Ya aing beli beja atuh ka aing. Ngiluan aing nya. Oh nya hai bantuan aing di sini duit gede di dieu. Belah mana sih di belah mana? Ya aing teh di mana aing di dieu ieu. Ya Cenah kaluhur. Lah dieu nu. Heeh. Bener eta teh. Bener. Bener atuh guaran. Aing tuh barang oh. Sama ne ayo. Papang gitu dul. Jeng, sekamana dul. Jeng di luhur. Heureuy mana eta nya? Jeng, nyahan dulnya harta banda karuhun kolot pan. Kebal ya yang kaditu kadieu lapur. Nah, aya ge ya kayu. Teple. Nah, udah nu. Hah? Nah, manggih ya milik rezeki aing emang nu. Lumayan nu ya sabatang ge. Kok manggihan naon sia? Tahu dud. Oh, buset deh. Aing geuning teu manggih jata tadi. Padahal aing lu hiti heula. Lain milik eta teh. Keur aing nya, da aing nu ti heula di dieu. Ulah sungut heula ieu ah. Sukses aneh-anehan we. Kudu teh tadi lah ye heula. Seungeut-seungeut wae. Eta pusing paninggalan karuhun. Baca bismillah heula. Oh nya, selalu eta mah. Gak ku aing kudu bebeja heula rek bacaan teh. Pusing ngaranna jelema mah loba pohon nu. Heeh, ku aing dibacakeun atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan kumaha teh? Nikmat, yo dul. Set deh. Cah hayang teu. Cah. Set deh yang mau dibere ongkos lagi. Tawaran heureuy. Terus gitu, dia rokok heula ah. Ah. Iya ya anu di teangan teh nu. Ya, lepaskeun heula sia ulah laora. Naon sih? Ye. Sing ingat ieu teh banda harta karuhun baheula. Sia ka dieu tukangan aing mundur. Net deh ulah laora ah. Lagi naon deui. Urang jampean heula wayahna. Ayo segera-gera ya. Tukangan heula, tukangan. Duh. Tinu agung. Gede ya pengaruhna ya. Gede awak sia.
Ayo buru atuh buru. Ya urang jampe heula ieu. Poin cokot teh ieu. Buset cai nolok tok ieu. Aduh, eta ka dieu ka dieu. Tidak deui. Ulah ora ieu. Ayo sok jampean heula tuh. Jampean ku aing nya di dieu. Mantap ieu ulah salah. Jampe sajampe-jampena jeung bisa-bisana. Ieu jampe pamacatan. Mun pecat omat sia ulah jauh teuing. Bisi aing hese neangan deui da ieu. Ah kotu wae sia ah. Aman ayeuna mah ieu. Tiis ieu. Bakal pemilik rejekin urang di dia ieu. Buset. Buka ku sia we aing geus leuseung lah leuleus. Gede moal kira-kira nu isina ini. Oh, pemilik rejekin urang ieu. Moal salah intern berlian mah ieu teh. Teuing emas. Pokona mah lamun gede urang hiburan ka tonggoh ieu mah ya. Ya, eta. Eta di penta. Lahola. Bismillahirrahmanirrahim. Buset. Boro-boro rek beunghar ieu mah boro-boro rek hiburan ho. Meuli udut di temahi. Astagfirullahaladzim. Nyoledat di wae ieu mah perkara. Amuing, ucu. Cuman teh heueuh jampe teh bener. Eta tadi make jampe naon? Mecatan, meureun anu sajana mecat sigana mah aing aduh salah meureun ngajampe. Ieu jadina kumaha yeuh? Meuli udut teu mahi ieu mah. Pake hiburan komo. Teuing aing lieu jama beuteung perih beuteung kieu ieu. Ulah kitu atuh ih cing bersyukur sekal heula. Ieu kawana ge tiis eta mah. Geus kieu we mah. Kurang pake meuli endog. Sugane menang. Dog dali ge, Endog ayam. dogaan meureun. Binget ya badu di mana? Eta anu dia dicaplek. Bandar domba. Udah toh. Kita domba. Ayo urang itu lah. Ayo. Sugane menang ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak Haji, ada Mana, misi Pak? rendong. Berarti lo Jang. Saya ayo weh. Oh. Seueuk mah yang butuh baraton. Tuh tinggal dilebet. Kok seueur? Pokoknya seueur. Jig gerak ke lebet. Tuh orang teh ayo lah ya. Ya sok jig. Adewe ulah kantong aja. Buset loba euy. Jangan yang usaha teh. Ya. Si jental-jental aja kata dia no. Era. Atuh punten Pak Haji nya. Emang aja. Calik, nya sok calik. Butuh berapa kilo? Dah. Teuing kan nyebrang no. Ah we nu saya anu. Ya Ji. Oh, Pak mah. Ya, Koela tah. Sok. dia ngomong-ngomong Pak Haji, dagang geus berapa tahun? Pak Haji mah dagang mah ti budak Jang. Oh. Baheula ti hayamna ayeuna kandogna. Oh gitu. Nya pangaresep dagang teh Pak Haji mah. Dia hati kagueng yang usaha Haji. Ayo rek usaha mah Semoga modalna. ya modalnya. Ayeuna gawe can sih. Boro-boro keur gawe Ji. Gawe enak mah kudu nyobok wae. Boro-boro keur nyobok di gawe pan. Kudu dementa ieu Kak Haji. Sok. Saya enak mah. Ngomong ayeuna musim corona anu digawe ge di tunah imakeun. Benar dan si anjing kuat lila ngobrol wae aing coba pulih butung ieu moal didulang sia teh nah sing sabar we Jan ya Pak Haji paikeun biasaan kabeh Aya amis asinah henteu. dibijakan ku kolot teh budak teh kalang ngaledek Ya hampur Haji mah heureuy. Banyak Ji, pulang ngambek atuh. meuli moal ndok teh nyatanya doang Ya Haji ngadenan we bener ge. Aya nama loba meuli teh Ji. Ton 2 ton gitu keur dagang ongkos di lembur gitu. Tah, ieu mah kusababna asa kieu saaya-aya we tah. Tah sakumaha we menangna lah. ya enak mah kieu we Jang Kumaha? menang sak kieu tungan neangan dog pepes dog pepes goblok si Haji anggap naon ka aing Ah, siapa gitu? Oh, ulah sebutkeun aing yo mokir mun aing teu wani ngaluar ke tempat ulah sampai aing beak adat yo ilmu aing teh loba pangarti aing di mana-mana ieu nyuruh ka dieu ilmu naon? ye marukana aing teh sugi ku pangarti ye jembar ku panalar
ilmu naon anu aing teu bisa. Entep sendok. Buset. Sarina Tapi anu pasnya di dia. Itu Abe mun aing di aing. tahan ah enak. Ya itu ku tawar ku si ambil atuh. Sampai aing nafsu ya dia ya. Geus mesti cingrai ya. arek mah jangan mencob teh. Oh, Haji. Berapa untuk pupus? Mun bisa mau anu pupus anu weuteur. Aya tuh aing weueuh-weueuh teuing mah. Anak Bu Haji. Eh, Jang, dihin. Yo Pak Haji. Edan Pak Haji. Dok ieu budak kadangan meuli dog ya. Sakumaha Pak Haji, sakumaha? 1 kilo. 1 kilo. Siap Pak Haji, nu pupus. Anu weuteur. Nu teh siap Pak Haji, siap. Oh, dibere ku Haji. Ye, teh aing naon marukanan. Pangarti aing Percaya aing ka sia aya nama nu. Ye, kudu kitu atuh belah dieu mah. Pangarti aing meureun mati keneh belah dieu teh ye. Si Haji luluh najar kumaha ke hatena ku aing. Bener pada nu bener. Goblok mentok 2000-an. Bade hiji mah. Aku di. Pasti kan mungkin kita geus sampurna mun dia ieu. Lain nak nya. Heeh, berarti ya. Bungkusnya. Bungkus. Berbasi. Heeh. Tapi banget ya. Saya maju, guys. Ada baju bungkus. Ya, dan Dongna tah. Ayo. tuh no nya di nya. Didoakeun lah sing tere umroh deui. Amin. Pamajikan sing nambahan deui. Amin. Ya tuh ya. Wali-wali lah. Biar biasa kan kulit betul. Dirasakan itu. Nah, yang anak bola aja. Oh. Gua seko haji meureun tah. Kan kulit. No. Oh. Ya. Ade jalan nak. Ya mau masalah sin corona. Kamu dapat pedegong gitu. Aing. Sesalaman lah tidak teh corona gitu. Kubang meuli 2000 ge. Nyokot rokok teh kira-kira ongkohan ge. Para rusi kieu ieu mah pulang-pulang kieu eueuh gawe ya aing. Anu kieu jadina duit teu boga kudu panteueun mangkaning lapar kieu aing ya. Duh, kumaha nya? Hayang nyatu kejona pan. Aya kejo mah ieu teh. Da indung mah ngejo mun eueuh baturna meureun. Ini nguseup ah. Apa ya? Mau hiji apa dua ya? Ah dua we mending dua mah menang loba. Gusti sugan we bebenangan ya abdi nguseup ya. Lapar dengan kejo. Coba kita buka, nah coba jerona. Bager nya si Haji nya. Dog kita nu. Loba. Pangi ke samingguan ge. Geus segera buka eta naon jerona coba aing penasaran da. Oh, kan tadi meuli endog. Oh, 2000 menang loba aing curiga kan si Haji mah. Jelema jahil si eta mah. Si Haji teh luluh hatena ku didingan nu. Kan didingan teh pangabisana loba. Yeh, aing teh aing pribadinya mah. Buset. Oh, kunaon? Tah, tingali. Tah. Bata. Endog nama ngan hiji. La ilaha illallah, bener-bener si Haji. Juli teh kabalinaan heureuna. Urang ala utuh letuman si Haji. Aduh, orang sana aing teu luas meureun. Iya. Heula alasan aing si Haji mah jak-jakeun itu make utek. Kurang ajar eta mah itek lain utek. Emang utek naon? Geus mah tukang nyau.
Icing ya budak mau ngilu jeung aing. Nyawa seueuh beuteung sia. Ayo, Enit. Ya ulah. Ya. Enak mah kieu we lah. Daripada ngilu dindingan teh hasil enak mah ulah nikah sawah. Dia ulah nyalakeun aing atuh. Geus enak ulah ka sawah, ulah lauk ayo. Rasana Eta kadingan ka delegasi. Ek mah atas kamari lupa dindingan tahu mah gede. si Atam. Heeh, ke atas. Alah ayo ayeuna. Ayo, cek heula. Ieu geus rek kumakeun. Pola koe deui. Gelo. Belok karuhun. Gelo emang budak ya. Goblok yo corona yo. Gara-gara corona aing jadi kieu yo. Aduh, lo tak corona kok aing di dulu. Goblok pisan. Lapar aing ah. Usahakeun pisan ya corona ya. Mancing aing yo. Kana bebenangan yo. Goblok teh teuing sih. Bobo yo teh sieun ku corona yo. Kalau lauk sieun corona yo. Se aing mancing yo. Coba yo empang batur dia. Ah, ini wae kitu aing. Sugana bebenangan. Ini nu bogana yo. Pindah aing ah. Ieu wae mah aing mah menang-menang. Pindah aing ah. Tapi aing sieun ye. Kudu boga empang. Duh Gusti, hampura ieu abdi ya. Lain sieun dosa, lain teu sieun dosa abdi. Kumaha sih daya kabutuhan ya lapar ya candaang ti isuk. Mancing aing di dieu lah. Kek. Itu wow itu mancing nu. Ah, Ya tuh nu kosero. indung selo eta mah. Naon Ya. sih? Asa wow urang we. Hei sampeurkeun ah. Sabarkeun. Hasil mah. Hasil hayu. Ayo tuh. Woi, tungguan atuh aing. Pun Gusti. Dia jadi maling kieu ya mancing teh ya. Hampura Gusti. Dan. Weh. Kemana wae Dan? Aya. Eta loba teh laukna. Wah. San menang tita tadi. Oh, dan mana? Cager. Cager. Oh, tadi ya tunu. Pasti marana eta. Ya aja ka dia kena lauk ya pasti beuteng lah. Beneran atuh urang teh mah pancingan kan hiji kan. Sok sawer rek mancing mah. Nah, nu Mana ya aja? Urang hayu tak ieu tah pancingan tah. nu dia kata nu deuk. Hayu upana ye. Tah, Ayo ieu empang saha sih? emang bapak. Oh, empang bapak. Oh, Lauk naon ieu lauk tutut? oh. Aisyah gelo. Maknya ieu lauk tutut. Oh. Ya lain. Lauk goblok. Lauk naon sih lauk ayam? Lauk cai. Burung. Siap teh. Lamun lauk tutut mah atuh. Teu kudu dipancingan. Jadi induk tutut mah. Lauk cainya. Lauk cai. Ade ah, Aing teh tadi can menang-menang pusing aing ge. kayak jarian anu kieu ya. Ieu kajian ku bapak diututan. Ajeun ayo kajeun sok ayo. Beunang geus loba aing teh tadi can menang-menang pusing. Apa? Set, alhamdulillah dah ieu nu ngalalauk aing teh ieu we meureun nya. Sero teh ieu. Kadek kan ku aing yo. Woi! Dan Itu saha Dan? Mau bedog. Ah, atuh salah itu ah. Batur. Lain bapak main lain. Lain. Orang lain pasti itu goreng patut kita mah. Ayo kalau ngomong we lah. Banyak ieu urang ya betul. Mesti bae katoh Ya. digantian ku urang. Sore ieu can menang-menang ya.
Terusep. Gendep, Bang. Palingan buras lauk aing atuh ku sia. Iya, ada empang si Dana. Si Dana mana? Si Dana dobe. Mang geup lagun empang goblok buras lauk aing unggal poe ku syariak. Palingan mana kan si ade kan paling. Astagfirullahaladzim. Kabur Aing sia teh kemarana heuy. Bisa sih. Aduh, aing tadi ngomong 1 2 3 anjing. Besok urang. Moal meureun aing nepi karipuh ieu. Gitu. Iya kayak Anjing ngomong. Oh, sekali itu yang direkam. Tidak Action. Ngasih sabar ya, jangan Pak Haji gitu kan biasaan kabeh. Ayo amis. Asinan henteu. Kedua. Tuh 2 3 action. Para rusi. Jenuh nu aya. Kurang ala utekna. Oh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa untuk dulur-dulur tonton film Gara-gara Corona di channel Perapatan Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Loncengna. Gratis.